arurang kudu jadi pangalusna. Wah seru ya mah, abdi hayang jadi tokoh utama. Aduh sabar Ilham, kelompok naudian jadi bagikeun. Alhamdulillah arurang sakelompok, ayeuna mah hayu urang usaha supaya menang. Gara-gara sakehan orang kudu kompak ngalahin saukur yang datang unggul. Kumaha lamun dramana ngeunaan saberjan sakola. Sareng hayang pesen orang oge, sae mah bisa duduk orang kieu sanyian drama anu lucu teh kayak mana. Mun kitu kuring siap jadi tokoh panglucu. Anjeun mah teu sae nyaming setuju ya mah. Anjir biasa dia kan? Insya Allah biasa. Tapi kudu lagi mau ceritanya nah. Ceritana kieu we aya mun sok dicerita sembarangan, terus babaturanna ingetan. Sareng tuntunan jangan sadar terus loba. Eta pasti tokoh anu nyecan sampah sembarangan urangnya. Nuhun atuh, mana nu paling cocok Ilham? Ah, nah kuring wae. Soalnya anjing paling cocok ngomong kita acting lucu. Mujian tanah pinahina. Dua-duana meureun. Hayu urang latihan ayeuna. Sigana kuring terbiasa latihan awak awak karasa teu damai. Sehingga istirahat aku udah kesehatan lebih penting. Nah, terus rajin mending istirahat heula we. Urang bakal ngabantusan anjeun sangkan teu katinggaleuan atuh nuhun dari cakan. Biasana ya adit anu sok semangat euy. Beres mau biar anjeun gancang damang. Urang telepon wayu. Rajin kumaha kabarna? Alhamdulillah mendingan. Syukurlah mun anjeun kedatang anu bakal jadi korban dari kuring. Kayaknya ya wah. Abdi rada sieun euy. Sami orang pasti biasa. Ingat, urang geus latihan bareng-bareng. Pasti urang bisa. Pertama pada diri nih buku. Ayo saja tampil orang semangat orang. Pas menang. Ilham lo bikin untuk sembarangan atuh. Ya, udah tempat sembarangan ke tempat yang tahu. Kemudian karena kita pulang, coba ke tempat sampah. Semua dia ampura lu bisa pergi apa. Itu aku udah ronde kudu ngajagain senang lebaran. Guys,